Dina abad genep Masehi dicaritakeun ku jubul Ki Juru Pantun di ieu lembur kira-kira antara Padamena anu dihandap tuk nepi ka palutungan anu di luhur dina kelek Gunung Ciremay. Kacaritakeun aya hiji karajaan lah Kerajaan Medanggana atawa Kerajaan Medang Jati. Nagara anu berat beunghar apanjang apunjung, pasir wukir gemah ripah loh jinawi. Disebut apanjang lantaran ieu nagara teh kakoncara ka mancanagara. Satak jadi rebo pangobrolan Senen kalemekan balarea di sabanagara. Ari disebut apunjung lantaran Bile Komara nu jadi rajana melakukan tiang kana turunan India nu geus ratusan taun kadon juara di tanah Jawa. Artina pakeuna kiri yen ieu nagara teh ayana di gunung subur sarta boga